Huh, maropo dak hirup di sawah bae unggal poe. Maropo. Ari ewe aing ka mana ieu dak rarehenya? Ih mah hambarasat. Rarehe ka mana tanya? Heuy, ai dia di mana? Aing ti landeuh. Tuh, pangaruh aing ngalajab makalandeuh. Meunang info tuh. Meunang nanaon tuh. Pamajikan batur mah tuh dibelikeun kulkas, dibelikeun lamari, dibelikeun nanaon ari aing. Ngan kitu doang salaki. Dia mah pagawean eta kaluar nengan info salaki datang ti sawah lain jieunkeun kopi lain sambut boro-boro nek musutan kesang aing dia mah nu aya balik ti luar mamarahan teu puguh jaluran ti dinya. Hayang ngopi, hayang nyatu, hayang nanan kudu jeung duit, kudu mere duit. Maneh mere duit henteu nanan usangan kitu doang lah. Nyawah